Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng salah minantu bagian kaopat. Ieu anu nganggitna nyaeta Bapak Wahyu Adam. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Nya harita tidinya plengles nepi ka kiwari nya syukur bae ari maoni reka dia mah ngarah ibu aya batur ngobrol duka bade lami duka mung bade nganjang wungkul mung kahoyong mah rada lami we margi abdi hoyong ngiring ngaladangan di toko muga-muga bae atuh tapi masing ayeuna ge reka toko mah jung bae di dieu mapan aya ibu jeung Nyi Acih hoyong engke ari perantos aya pun biang hawatos ayeuna mah bilih ibu teu aya nu ngarencangan nyaheug bae kumaha Neng Ros wae buromlah teu terus ngajurung-jurung bisi salah tarima nu jadi minantu teu kungsi lila Ros tati cengkat deui neruskeun hanca gawena di dapur. Persis sakumaha cek beja ti Nyi Imas indungna Ros tati guru tak datang harita anakna jeung besana geus mergati anggalna dina teras atuh barang katempo nu didago-dago turun tina beca gewat bae marapagkeun. Har geuning aya besan kumaha damang ceuk maoni bari ngasungkeun leungeun ka besan. Pangestu Yai aya hibar dina danget ieu mah sabangsulna kumaha ari Yai? Alhamdulillah nuju sehat walafiat abdi oge. Nuhun bae ari besan nuju aya di dieu mah parantos lami. Aya panginten 2 sasih mah. Tiluanana bareng lalempang ka imah Ros tati jeung Bi Acih naluturkeun tukangeun. Geuning parantos lami padahal upami terang besan aya di dieu mah abdi oge tangtos enggal nepangan. Sono puguh ka ece teh satawun panginten tetepang tehnya langkung Yai tikawi tepang basa salametan barudak wae gek dariuk di tengah imah tuluy aruplek ngarobrol ngedalkeun ka sonona masing-masing ngan beda dina sajeroning ngobrol jeung besana teh maonih mah meus-meusret kana pakaian jeung perhiasan nu napal dina awak Buromlah dina hatena jorojoy sirik panyangkana Buromlah teh didangdanan ku anakna padahal ti samemeh budi kawin ka Ros tati oge Buromlah mah geus reuncem mubuhan rik-rik gemi kana rejeki sawareh benang mangmelikeun jenat salakina sawareh deui benang meuli manehna benang kukumpul tina sesa pangsiun titinggal salaki. Dupi ece sate acana ka dieu sareng saha bae linggih di bumi maoni bari ret deui kana panitik emas nu naplok dina dada besana. Ece mah sorangan bae ari parantos sareng saha deui atuh incu teu gaduh da budi oge kakara rumah tangga sataun sareng teu buru-buru baroga anak geuning barudakna oge bubuhan turunan carang anak panginten muhun carang we da ece anak ngan hiji-hijina atuh maonih oge sarua ngan hiji deui abdi mah salaresna gaduh anak teh 3 mung ngantunkeun saurang atuh nu saurang deui lanceukna Ros dirorok ti alit ku uwana nu dileles. Baru manawi teh mung hiji Neng Ros wungkul nanging muhun tilo oge kasebat carang keneh sanes Buromlah gumujeng. Sumuhun dupi kangge sadi dinten tuang ti mana monih mimiti tetelepek nya secekap-cekapna tina pangsiun bae apan ece mah gaduh pangsiun janda nah sabaraha sasasihna teu ageng mung 2.600 cekap artos sakitu sasasiheun maoni siga nu curiga nya cekap bae dicekapkeun mah nanging teu ngaleleungit eta oge sok dibanyal-banyal sumbangan ti budi ku aja teh sok diirit-irit bae atuh sasana tina dianggena da teh sok dikempelkeun nya kangge pakena eta mah setengah tahun hiji mah piraku aja teh ulah salin Buromlah nerangkeun sajelasna tapi panyangka maonih mah batuluy kana goreng. Moal salah deui disumbangna sok gede kuden budi teh piraku ari teu gede mah meni reuncem kitu perhiasanana teu adil lamun kitu teh
ari ka aing mah tara nyumbang unggal bulan malah ngasaan rezeki anak teh benang diitung ari si Eros nganjang kalembur bae keun sia rek diomonganan si Erosna ulah berat sabelah da aing oge sarua hayang ngadahar rezeki anak kitu ceuk gerentes hatena Maoni. Tetela eta jelema teh sulit ati belang bayah sabada ngobrol tuluy dahar ngariung dina meja makan teu wudu loba deungeuna da ngahaja muka kalengan keur ngahormat kolotna teh Rostati ngahaja murak sardencis jeung kornet kumplit jeung saus bandeng sambal goreng dina kaleng buatan Pronas. Mangga ieu sardencisna ibu ulah dilangkung pamali. Rostati ngasongkeun piring dieusi sardencis. Geus cukup. Ya oge aya keneh walon mitohana Maoni mah ngadelek semun nu seurik teu ngeunah hate anakna ngasong-ngasong bae ka mitohana teh. Bibi mawalalab teh ieu ibu bilih palayeun sayur nu seger. Pok deui Rostati nitah nambahan deungeun sangu keur mitohana. Lalap naon Ros, ma oge dahayang. Maoni nempas. Wah, emak mah bosen panginten. Da eta oge apan canak emak ti lembur. Ceuk Rostati bari seuri. Eueuh bosen kana dahareun mah. Maoni seuri keheul. Mak mah mending oge eta tah nu teu aya di lembur. Rostati heureuy nuduhkeun kana kornet jeung sardencis. Maoni rada cemberut kedobok nyokotan deui deungeunana. Kaciri pisan kokorona teh da puguh nya langka manggih nu ngarareunah kitu. Torojol bi acih mawalalab kana ayakan sok ditunda hareupeun burom lah. Maoni mani ngadelek keheuleun asa disapirakeun ku babuna ari bi acih siga nu ngahajakeun nyahoun Maoni ngadelekan bae teh. Mangga sing kengeng tuang teh abdi mah bungah pisan olahan abdi dituang ku agan teh pokna bari ngeserkeun sambal goreng ka deukeut piring burom lah. Geus nya acih entong sagala dideketkeun ka kuring eta ka Maoni anggur sih. Mangga nyai candakan eta rencangna. Ece mah mani bariekeun burom lah mindahkeun deungeunna ka deukeut piring besana. Cakap ece hoyong ngaraosan sambal goreng di kalengan ketang. Raos pisan panginten. Maoni ngeduk deui deungeunna padahal dina piring oge numpuk keneh. Beres dahar disuguhan kuno amis-amis keur cuci mulutna. Ieu wajit cililin geura kangge ibu mah. Pelem geura Rostati ngasongkeun piring wajit ka mitohana. Maoni ngadelek deui teu ngeunah hate asa disapirakeun. Cing ngasaan da mah oge ngan ukur nyieuna eta teh ngadahar mah encan. Ngadenge besa nyarita kitu teh burom lah geuwat nyekel piring nu diasong-asong ku minantuna tuluy diasongkeun ka Maoni. Mangga nyai aceuk mah jeung neda gegetas oge. Reputing. Maoni dipernahkeun di kamar tengah memesare ngagoro heula ka anakna menta disimbut kandal pedah nempo besana ngagojod di karimun simbut kanal. Ma oge hayang disimbut kandal leros teu kuat tiris. Ieu bae simbut abdi pake ku emak da teu aya deui. Rostati mah ngelehan maneh ku simbut anu salur da kabehna simbut kandal teh ngan aya 3. Nu hiji ku mitohana manehna jeung salakina hiji sewang tapi ayeuna da dipenta ku indungna. Kapaksa bae ku simbut salur satadina mah simbut salur teh keur indungna tapi maksud Rostati teh lain rek nyapirakeun ka indungna. Ngan pedah bae ari ka indung sarangan mah geus teu asa-asa sedengkeun ari ka burom lah da puguh mitoha. Goreng lamun teu dihormat-hormat bisi salakina teu ngeunaheun. Mangkaning apan anu usaha teh salakina nyaeta anak mitoha. Mungguhing sifat ti dunya mah kabeh oge eueuh nu langgeng pon kitu deui kahirupan rumah tangga Rostati jeung Budi. Ti mimiti aya Maoni indungna Rostati cicing di dinya kahirupan laki rabi Rostati mimiti harengheng. Pangpangna mah Rostati anu kena ku pangaruh goreng ti indungna saenyana nganjangna teh Maoni mah moal lila. Ngan ukur hayang ngalayad nu jadi anak bari ngarepkeun pamerena tapi kulantaran sirik kabesana anu geus lila cicing didinya nya manehna oge hayang lila ngan hanjak ka lila ku lilana tapi bari jeung mangaruhan teu bener ka anakna.
Ari dina semu mah eta oge taya nyerikan teuing yen hatena boga rasa sirik ka Buromlah ngan satukangeun sok haruwas harewos ka anakna. Pangpangna anu dijieun sirik teh peda eta Buromlah ginding bae panyangkana pamere ti anakna. Dina hiji poe mah waktu Rostati karek balik ti toko pok ngomong kieu, "Kade Ros, ulah sok benang disalingkuhan ari jadi awewe," cenah. Ngomongna teh bari jeung ngareret ka jero sieun kadangueun ku Buromlah. Disalingkuhan ku saha mah? Rostati oge rada heraneun ngadenge omongan indungna kitu teh. "Nya bisi ieu mah." "Nya kusaha?" Rostati kerung. "Ulah salah tarima, mak mah ngingetan wungkul. Bisi salaki sok salingkuh ti urang, kade sing bisa ngageuingna. Lantaran kalakuan kitu teh salah." "Ah, mak mah sok kamana bae. Piraku deui Kang Budi salingkuh ka abdi." Rostati keheuleun ngadenge panyangka goreng indungna kitu teh. "Ih, saha nu nyaho ti tukangeun urang, sok loba barang bere ka batur." "Ah, tara, Kang Budi mah tara uar awur pamere ka batur. Boa Nyai mah teu nyaho." Maoni ngalius ngahaja ngahudangkeun panasaran anakna. "Maksud emak teh Kang Budi sok barang bere ka istri?" "Ih, lain kadinya maksud emak mah. Bisi ieu mah heg satukangeun Nyai teh bro-broan ka kolotna, da puguh saha nu teu nyaah ka kolot." "Atuh sawios naha da kasepuhna ieu? Eta panginten sok masihan ka ibuna. Sawios dahakna ieu." Rostati bari seuri. "Memang nya hakna, tapi kudu sakanyaho duaan. Apa Nyai oge ari barang bere ka emak sok bebeja heula meureun ka salaki?" "Kantenan we wawartos mah emak. Nya nu jadi salaki oge kudu kitu. Kantenan bae malih abdi nu sok masihkeunana ka ibuna oge. Sok mere sabaraha. Sabaraha bae aya milikna. Sok gede meureun nya." "Ah, tara, nu kaeta ku abdi mah tara langkung ti 2000 sasasihna teh." "Teu percaya emak mah, piraku." Maoni ngabalieur deui miceun beungeut ngahaja matak panasaran hate anakna. "Piraku kumaha emak?" "Piraku gending." Rostati ngahulang kaget ngadenge omongan indungna kitu teh. "Naon maksudna emak teh bet nyarita kitu? Nah rek nitah curiga ka aing atawa nya kitu salaki teh sok salingkuh ti aing?" Kitu dina jero hatena, tapi harita mah teu rea omong ngan sorena sanggeus salakina aya di imah panasaran hayang nyelidik. "Tuh nyaho karek datang usaha geus dipegat di lawang panto," ceuk Maoni mangaruhan anakna. Rostati cicing teu ngajawab ngan nya harita katempo ku manehna salakina ngobrol heula dina teras jeung Buromlah. Padahal obrolan Buromlah jeung anakna teh lain soal nanaon. "Poho rek ngabejakeun ka Budi. Peuting tadi ibu ngimpi panggih jeung bapa. Dina impian teh bapa hidap mamatahan ka ibu, sangkan kudu sabar jeung tawakal, jeung omat-omatan mihapekeun hidap, sangkan kudu bisa ngapingna cenah. Padahal geus aya tauna ibu teh tara ngimpi panggih jeung bapa hidap. Boa-boa ayeuna mah aya pirasatna." Kitu ceuk Buromlah teh nu matak ngajak ngobrol dina teras. "Tabu sabaraha ngimpenna Bu? Lamun teu salah mah pukul 1:30. Atuh kaetang tengah wengi tangtos aya hartosna upami kitu mah. Bisa jadi bapa maneh teh hayang direwahkeun meureun, da nya urang teh kawas nu geus teu ingat ka jenatna. Padahal boh ibu boh hidep gede kahutangan ku anjeunna teh. Mohon atuh, sae urang salematan bae enjing mah. Kaleresan enjing teh dinten Jumaah." Ngan sakitu obrolan Budi jeung indungna tapi geus cukup neundeun curiga ka Rostati. Komo da indungna teu eureun-eureun mangaruhan. "Masalah deui rek barang penta meureun. Kade Ros ulah beunang disalingkuhan. Lainna naon urang mah ngan hayang ngadidik hade ka salaki." Maomih ngaharewos. Budi nyamperkeun Rostati api-api menerkeun piring dina meja makan. "Naon deungeunna poe ieu Ros?" "Ah, biasa bae kasedep engkang.
angen waluh sim sareng sepat sim walon Rostati bari mesem. Nya kebeki engkang mah sagala ti nagri sim nu matak boga pamajikan oge kanu 300 sirikit budi netep bari mesem. Tos Rostati ngadelek bunga da nya atuh disidik-sidik marupa Rostati teh meh sarimbag jeung Ratu Siem anu katelah Ratu Sirikit teh. Hayang dahar engkang mah teu kuat lapar. Atuh kantun da ibu sareng emak mah parantos ti payun. Gek dua nana dariuk dina kursi makan berak dalahar bangun nu narik mateun pisan. Sajeroning anakna keur dalahar buromlah jeung Maonih ngarobrol. Ari hareupeun mah Maonih teh semu nu ajrih pisan kabehsanna teh. Teu kawastu kangen boga pikir goreng. Sulit ati belang bayah. Resep abdi mah ari ningali barudak bangun nu lalayeut pisan. Kahoyong teh sing salamina kitu ulah dugi ka ngalaman dodoja nanaon. Omong Maonih bari ngalieu kanu keur dalahar. Nya puguh hate Aceuk oge ngarasa tentrem sabab tetela barudak teh alus repokna. Ngan Aceuk mah sok ras inget ka jeunatna bapana Budi. Mana teuing bungahna lamun milu nyaksian teh. Aceuk mah sok nalangsa hanjakal bapana budak teh ngantunkeun ti heula buromlah ngalimba inget ka salakina anu geus maot. Boa Aceuk ayeuna oge nuju nyaksian ti kalanggengan. Mung urang bae atuh teu terang da ari arwah anjeunna mah tangtos ningali ka urang walon Maonih adab. Muhun ketang kitu mugi-mugi bae sing teras kengeng pangaping ti anjeunna. Atuh urang anu janten kolotna kedah tiasa nalingakeun bilih salah sawios anak urang nincak dina jalan anu lepat da teu mungguh ari sipating manusa mah sanes. Ih kantenan Aceuk eta oge abdi mah tara elat mamatahan kapun anak. Cekeng teh kade sing bisa ngawulaan nu jadi salaki. Mangkaning dan Budi mah sakitu bageurna hese neangan salaki siga anjeunna mah. Karasa kumaneh meureun dibandingkeun jeung salaki anu ti heula mah. Laras kitu nyoni atuh Aceuk oge tara bosen-bosen mamatahan ka Budi. Sangkan nyaa ka pamajikan ulah gampang nafsu komo bari jeung teteunggeul mah kudu dipungpang pisan. Lain ka pamajikan bae kudu kitu teh tapi kami toha oge kudu nyaa malah kudu leuwih nyaa jeung leuwih hormat tibatan ka kolot sorangan. Leheung ka kolot sorangan lamun urang boga kasalahan babari dihampura. Sedengkeun kami toha mah da asalna oge deungeun-deungeun tangtu lamun urang nyerikeun hatena bakal ti deha di akhir. Kitu ceuk Aceuk teh. Nya alhamdulillah sakabeh papatah ti Aceuk salawasna diturut. Buktina sajeroning rumah tangga sareng Neng Ros can kungsi papaseaan sakali-kali acan. Besan jeung besan uplek ngobrol sarua hayang nembongkeun kahadeanana ngan aya bedana saeutik. Ari buromlah mah nyaritana ikhlas jeung hate sedengkeun ari Maonih mah ngan ukur dina bibir da ari hatena mah teu weleh nyirik. Beres dahar Budi ngobrol heula jeung pamajikanana bari melenyun udud merenahkeun heula sangu dina beteung. Dupi tadi bade naon ibu teh sapertos anu dinas. Engkang nembe sumping parantos ngajak nyarios. Rostati panasaran hayang nyaho obrolan naon anu tadi diobrolkeun ku salakina ka indungna teh. Oh nya tadi teh ibu wawartos rehna peuting tadi anjeunna ngimpen kasumpingan ku bapa engkang. Maksudna mah mamatahan jeung nitipkeun engkang cenah. Sangkan sabar jeung tawakal dina enggone ngalakonan hirup sing tentrem lantaran arwah anjeunna salawasna ngaping ti alam kalanggengan. Mung perkawis eta wungkul Budi rada teu ngeunah ditanya deui kitu teh asa dicuriga ku pamajikan pok nembal deui kalawan leuleuy. Oh nya aya deui usul ti ibu nya eta sangkan urang salametan itung-itung ngarwahkeun ka arwah bapa engkang. Pedah geus lila boh engkang boh ibu tara hajat ke rekaman tena
Mangga bae mung ulah ngaradak dinten ieu hate Rostati rada ngemplong sanggeus ngadenge kitu mah. Tetela mitohana teh lain rek barang penta anu lain-lain aringan sakadar rek salamatan keur nu maot mah eueuh salahna. Pira kungkang oge teu ngarti apan poe imah keur usaha keneh. Jeung lamun rek hajat teh kudu siap-siap ti isuk keneh. Janten iraha atuh Kang. Nya isuk bae poe Jumaah pas sore. Teang bae Mang Aja keur nu babacaan mah. Sanggeus reureuh cukup Budi indit deui ka toko, maonih geuwat nyampurkeun ka anakna. Geus ditanyakeun ka Den Budi, parantos emak, rek naon cenah mitoha nyai teh, lain ari rek barang penta mah. Sanes, mung miwarang salametan ngaruwahkeun ramana Kang Budi anu parantos teu aya di kieuna. Wireh wengi tadi kaimpenkeun ku ibu. Atuh pamenta keneh ari kitu mah. Tapi teu nanaon ari sakali mah. Ngan ulah soteh mindeng teuing hajat. Nu resep hajatan teh cirining jalma royal eta teh. Kade ulah digugu, monih nyarek. Moal atuh emak, da abi oge ngarti. Rostati rada baeud keukeuh asa dianggap keneh bolon ku indungna. Isukna Budi mere duit ka Rostati keur balanya pakeun hajat. Rek usaha ka pasarna, ceuk Budi samemeh indit ka toko. Kusahanya ku abdi bae kitu, walon Rostati anggur malik nanya. Entong ari hoream mah. Keundak mah oge daek, maonih norojol nawarkeun jasa. Entong emak, piraku tamu tebih di piwarang, calik-calik we mama. Upami bade oge engke bae mantuan olahna. Budi nyarek, maksudna hade hayang ngahargaan kami toha. Kumaha upami ku ibu Neng Ros milawur kesel ulu kotak di bumi, hoyong ngajag-jaggeun suku, buromlah oge norojol ti kamarna. Tah upami bade ku ibu mangga margi anu kagungan pokalna oge ibu. Sareng pokona ibu mah parantos uninga hahargaan di Bandung. Kusabab disatujuan ku Budi boh Rostati boh indungna teu bisa ngahalangan. Song bae duit keur balanja teh dibikeun kami tohana. Maonih ngalewas ka dapur balik ku kulutus. Dasar boga besan teh dina sagala rupa embung kaelehkeun. Hayang ngokop bae ka aing da nyaho aing oge rek ngarah bati eta teh. Pika sebelen pisan. Aya jelema pangeretan teuing. Sorena hajat ngaruwahkeun teh dilaksanakeun kalawan ondang-ondang ka tetangga anu deukeut. Tapi tisaprak poe salametan eta maoni hatena mingkin nyungkelit ka Buromlah. Meh saban usik mengaruhan teu hade ka anakna lila ti lila mah Rostati oge jadi kapangaruhan da puguh omongan ti indung mah aya peurahan. Hatena mimiti bijil binih rasa ngewa kami tohana kabeneran deui Buromlah oge boga kabiasaan anu matak ngahudang kagorengan kulantaran kesel eueuh gawe meureun gawena teh eueuh deui iwal ti ngajak ngobrol boh kabesan boh kaminantu. Lila-lila mah Rostati oge tuluy tersepeun kana kalakuan mitohana kitu teh dianggapna cerewet ngelobakeun catur eueuh bukur. Padahal Buromlah mah teu boga maksud goreng ngan ukur hayang ngesian waktu sangkan ulah karasa kesel. Neneng Neng Ros, Buromlah ngagaruan kaminantuna anu harita keur masak di dapur. Rek naon ini teh? Baku ari geus ngengkreng ngagoroan teh. Aing mah bet jadi teresep kami toha teh. Bongan sok loba omong. Nya oge omongan leuleuy jeung lemes. Tapi ari bawel mah sebel ngadengena oge. Neng Ros. Buromlah sakali deui ngagoroan bari jeung keheul Rostati nembalan. Kah? Aeh geuning di dapur. Manawi ibu teh nuju di mana? Nuju olah naon Neng Ros? Buromlah gek diuk dina dipan nu aya di dapur. Rostati cemberut teresep di deketan ku mitoha teh. Waktosna kabujang sae pamirsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.